Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kali hirabi numana kalayan hidayah sareng inahyana urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kaluan dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi anu simkuring dipi kahormat dina ieu waktos abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala penyakit. Kumargi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayuna di kawitan ti ayeuna. Dina salah sahiji kata diterangkeun nu hartina kabersihan teh sebagian tina iman. Tina kata eta urang tangtu tos ngartos maksud sareng tujuanna, nyaeta urang teh manusia anu ngahudukeun iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih antapi suci tina sagala kotor, poh hadas alit atawa hadas ageng nu nyababkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mika cinta kabersihan sangkalan hate urang ge milu bersih. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah urang kudu janten jalmi anu kasup kana jalma anu bersih sadayana. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para wargi anu mulia, cekap sakitu abdi nyanggakeun pikahatur pamungkas pisangkem bilih aya basa nu keurang antep saeureuna hantapi kecap anu kirang marehna larapna mugi kersa ngahapunten. Selamat malam, salam sejahtera.